Ucu Kulan Kulan tadi ge parantos ka kuping kuwa kasauran Gusti Widura sumuhun kumawa yen dieu kajadian marsapada dina waktu ayeuna teh ujang ku ararane Ucu sumuhun ayeuna teh kuasa araran margi ieu kapongpong anu teu acan medal teh lampahipun Raja Astina Pandu Dewanata anu nuju tatapak napaan putrana anu teu acan medal tina kapompong parantos 5 tahun lamina ieu kapompong teh sasatna teu acan medal margi teh aya hiji pakarang anu tiasa neurakan aya kapompong nya ditapaan di ieu leuweung Krendayana disalebahkeun anaknya Widura sareng Semar asta jinga dawala nuju patungon Kakang Semar ulan iap ka dieu Kang mangga ya nah ieu kajadian alam dunya beuki dieu teh beuki ararane sumuhun kulan tanda-tanda keagungan pangeran ditemong-temongkeun mun manusia mikir maksud Minang ugana ayana gelar kesenian Sunda Purwaning urang sabangsa urang sami-sami raksa Patinggalan anu boya tang tuloba sodana tang tuloba sodana ya gogoda Kabudayan kan senian Dasana sami kumayan Pokok diang kurang Ngaraten dudulungan kanza Kulan aya pikir saonaon Gusti Widura si horeng manusia mah ukur kahayang jeung cita-cita sumuhun putra Raja Astina anu nomor 2 ayeuna teu acan medal tina kapongpong parantos 5 tahun kanca Allah tos lami pisan Kakang Panu Dewanata nuju tatapak napaan putrana nuju mujasmedi penginten sedengkeun ieu anu kapongpong teh parantos rayian deui oh kitu ayeuna yuswana 2 tahun leres Arjuna sumuhun nah anu cika Yudhistira leres ieu nomor 2 acan medal tina kapongpong kanca ta eta ulang mangariwa cing atuh Kakang Semar ngadoa kaya Kakang Semar sumuhun Sareng seni budayana Sangkan seni Pak Haji Sidik budaya urang sami kumulana Sang surya wadak diweksa kalangan aling-aling Ucu Kulan tadi ge parantos ka kuping kuwa kasauran Gusti Widura sumuhun kumawa yen dieu kajadian marsapada dina waktu ayeuna teh ujang ku ararane Ucu sumuhun ayeuna teh kuasa araran margi ieu kapongpong anu teu acan medal teh
teu aya hiji pakarang anu teurak ujang Sumohun gaya nu mampu. malah disaemarakeun saha anu kagungan pusaka saha anu kagungan bedog pedang jeung sajabana pakarang-pakarang titinggal baheula kabeh eueuh nu mampu. Oh, eta kuliah-kuliahna kawompong waduh kita. Ulah. Amuing. Sumohon. Langkungnya Nu mawi dina rasandi wa Akang Ilahi ngajaga di leuweung kerendayana ieu dipalih tongoh nyaeta juragan Gusti Prabu. Sumohon. Pandu Dewanata nuju ngajagi nuju napaan putrana. Oh, rupina menuju Mujasmedi wae. Mudah-mudahan atuh aja aya jalan keluar Cing jang. kumaha wa kulan. Oh, tamah ti isun ngaran-ngaran di leuweung ucu. Lamun puting nu kadenge dengan ukur cicir, ciang-ciang. Nya hap-hap we kulan. Tak ari hap-hap mah teh kumaha disadana da cara ngadenge dek mah. Hap aya wae. Amuing. Yap ka dieu kitu Kakang Seuy Ujang. Oh saek mangga. Akang. Heuh. Nah, eta cek Bapak ulah ti iseun teuing hiburan atuh kadinya. Ulah, naon? Urang hiburan euy. Kan bae urang ulah ka bawah bingung. Pak Gusti sudah sumuh ka pangeran sejak lemah kumaha Allah. Ya kaloyong we akang nama kulan. di pawanangan Para runtun bae kasadaya. kumaha di pawanangan Ku pagelaran bayang. kuduna jadi pantra Sami-sami kulan. Sasami. ulah nyieun om kumis hitam Allah. dekawonan sing uyuh sabilulungan kang dadaman sing uyuh sabilulungan Allah. kami nirung kadang tinggal bangsa Soyo. Bang. Boro diri tetekan Nuku Tesanya Oh, Bang. Leken paling ngereuyet tiginanda Sedang cobek tiginandangan Pacuan warek haram Pinanggi gagah Abah kedok Matiti Pinanggi gagah Kulurang lilitan asep dampah tang tumok kamalina Rakusak make aturan ku aneh sakara kedelukeran Ari geus denger Kapulan anu utama Pak Haji Rahmat Allah. Saya Budi kasasama Kenapa pasten narima ibu aja Duh. Tapi salmi beragama
Wajah nining Wayanti ngandung perlama Manusia duku malendang Pak Haji Dedeh Hermawan Manusia duku malendang Alah. Gitu cenah Aji Purnama.